kullu syai'in yatlubu maminu. Setiap perkara bakar di teangan ku aslina nu paling sieun mun dijabarkeun hiji-hiji panjang. Nu paling sieun keaslian urang teh bakalna sorga apa bakal neraka. Ngeri. Keaslian urang teh diciptakeun ku Gusti Allah teh pi sorgaeun apa pi narakaan. Ieu nu ngeri ge. Yatlubuhu minhu. Gerak urang jadi naon bae ge lamun pi sorgaeun mah bakal positif bae. Kabeh jelema suuzon ka polisi lantaran polisi teh penegak hukum tapi ternyata nyana anu ngulin-ngulinkeun hukum neuk saha anu teu greget ka polisi tapi teu sakabehna polisi lamun diciptakeunna polisi bakal pi sorgaeun atuh polisina ge di masjid bae atuh henteu dinas-dinas cenah di masjid bae lantaran pamajikanna galak. Sanajan kuarina jadi kiai dasan diciptakeun anak bakal jadi ahli neraka. Ih kiai na ge hiji lamun diondang kuno susah dilok daek percis kos Ki Jamal tadi ngomong. Dua lamun berkat naletik ngomongkeun. Tilu lamun teh amah nyana henteu dibere ku pamarentah marah bahkan nyeun proposal ka ditu. Lasok series ya Ji Bener Jaya. Tah eta teh pinaoneun yatlubuhu maminu pinaoneun teu karikat. Urang lamun nyaritakeun seputar polisi penegak hukum, lamun nyaritakeun TNI sebagai garda terdepan negara loba suuzon tetapi henteu sakabehna kitu sebab loba tentara anu diangkat jadi solihin ku Gusti Allah di teangan ku keaslianana dasar diciptakeun bakal jadi ahli sorga. Tentara tinggal tentara moal daekeun nya nampilingan jelema moal daekeun nya nembak jelema kecuali musuh-musuh ditembakna. Mantap kamari ya ngobrol kula jeung TNI nya geus kebal cenah henteu nembak jelema ieu cek nya teh teu nembak musuh. Kula inget saya kasih nih saya wakafkan biar. Saya emang kenapa Pak Kiai? Ini gayanya kayak anak muda Pak. Ada serinya naga. Yatlubu maminu. Jadi ieu teh loyog-loyog urang teh horengan geus diciptakeun ku Gusti Allah. Kajen teuing jelema kukumaha ge ieu teh neuk diciptakeun cak indung bapakna bakal kena jadi bupati. Sakolahna kelas 3 teu naik-naik. Betaheun jasa di kelas 3 teh istiqomahnya. Naik-naik atuh ira jadi bupati. Horeganan. Tujuan indung bapa hayang kena jadi bupati, Allah mah geus boga rumus bakal jadi tukang sasapu. Yatlubu maminu teu naik-naik.